Pamajikanana aya geulis, pantesna umurna kakara 30 tahunan. Anakna 3 urang anu panggedena kelas 8 SMP. Ulah nulis nomor HP anu aya dina profilna. Meureun anu disebut bedana teh di dieu. Ulah mah apan budak nangan 2, pamajikanana sarua kakara 30 tahunan, ngan iroh mah katinggalina rada kolot, da puguh teu pati diurus. Di lembur matu. Subrek channel dongeng Sunda sekali aja. Subrek channel dongeng Sunda sekali aja. Subrek channel dongeng Sunda sekali aja. Subrek channel dongeng Sunda. Ulah ngagebeg basa ningali warta dina televisi, harita manehna keur sasarap di jongko nasi kuning. Biasa, saat canda dasar memeres dagangan teh, ulah mah sok sasarap nasi kuning jeung kopi segelas. Ieu politisi anu kapilih jadi anggota DPR dina pemilu kamari. Ceuk mojang geulis anu maca warta. Ulah ngagebeg basa ningali potret-potret anggota DPR anu ngalayang dina layar TV. Tapi dengan sakolebat potret-potret teh katinggalina, ukur sababaraha detik, batur oge anu sarua keur sasarap geuning teu aya nu ngeuheun. Salila ngaladangan sayuran teh, pikiran ulah mah manteng kana warta TV tadi. Pasar anu biasana rame, karasana teh asa repreupan. Sakapeung rame, sakapeung asa jempling. Pasti ngan saukur rasaan ulah eta mah. Apan si Sardin tukang bebetian anu ngampar gigireun ngagebah 2 kali. Ngalamun teh siga anu mikiran nagara. Cenah bari terus ngagak-gak basa ningali ulah ngarenjang. Mikiran naon? Siga anu rek kawin deui. Cenah basa ngagebah anu kadua kalina. Di kamar kontrakanana anu ngan sagede pelok, pikiran ulah ge manteng kana berita TV tadi. Nasi bungkus mah acih saukur beak setengahna. Pejengkang karena meja anu ngan hiji-hijina, cur nyecikeun cai, leguk nginum. Golehe kana dipan, anger warta TV tadi ngalangkang. Nah nya bisa seperti gitu. Peng, gula inget kasih Sardin. Udah keneh si Sardin mah, kakara 25 tahun umurna oge. Pantes si Sardin mah rada ngarti kana pajamanan. Manehna apan anu kungsi manggieunkeun akun Facebook di warnet. Nya akun Facebook ulah, nya oge henteu make potret dengan harita-harita na kawarnet na oge. Dina internet mah urang bisa neangan saha wae, Mang, asal apal ngaran lengkepna. Tapi henteu apal oge bisa ditingali potretna ketang. Ceuk si Sardin harita. Rap, ulah make deui celana panjang. Terus ngasupkeun potret kana saku, ultrak muka panto, terus ngingki ka warnet. Hayang ningali potret anggota DPR anyar anu kapilih, Jang. Cik, kumaha carana? Ceuk ulah kanu jaga warnet. Gampang atuh, Mang. Buka we Google, segala aya tidinya mah. Ceuk anu jaga warnet bari nyontokeun. Berebet, potret-potret anggota DPR anu kapilih teh ngajajar, henteu kudu diimeutan teuing. Panon ulah langsung mancok kana potret anu di tengah, dewa ngaranna teh. Ulah ngahuleng mencrong potret dewa. Nah nya bisa seperti kieu. Kusiwel, ulah ngaluarkeun potret, salila-lila manehna neuteuk potret sorangan, nyeples. Lain saukur keuretan beungeut, mancungna irung, bodegna oge geuning sarua pisan. Dina Facebook, ulah ngetik ngaran Dewa Pandawa, ngajajar akun dina search mah. Tapi ulah henteu kapalingan ningali potret dewa.
manehna teh pengusaha juga lah gening. Potret-potretna karereaan di tempat-tempat wisata di Nusantara. Aya oge potret-potret di mancanagara. Aya 2 potret anyar nuker dilantik jadi anggota DPR. Pamajikanana aya kugelis, pantesna umurna kakara 30 tahunan. Anakna 3 urang anu panggilina kelas 8 SMP. Ulah nulis nomor HP anu aya dina profilna. Meureun anu disebut bedana teh di dieu. Ulah mah apan budak nangan 2. Pamajikanana sarua kakara 30 tahunan. Ngan iroh mah katinggalina rada kolot, da puguh henteu pati diurus. Di lembur matuhna pamajikan jeung barudak ulah mah. Ulah dagang sayuran di pasar Ciroyom, cicing nyorangan. Da leuwih geunah kitu, hitung-hitung ngirit. Kajeun ulah balik sabulan sakali ka Ciakar, lembur singkur di sisi Leuweung Ciceuri, Sumedang. Yang ieu pangasupkeun potret kana Facebook. Ceuk ulah ka budak anu aya di warnet. Saukur penasaran, ulah ngahubungi nomor telepon Dewa. Basa aya nu ngangkat, ulah reuwas. Halo, Cenah. Pondok jeung karagok. papa nuju di mana? Tembal sora tina HP, sora awewe meuni halimpu. Abdi mah Papa teh kunaon? Apaan ieu HP papa kakantun di bumi? abdi mah ulah di Bandung. Tiasa nyarios sareng Bapak Dewa. Ah, si papa mah ngaheureuyan. Papa tos dugi di mana ayeuna? Oh, engke we atuh. Ulah mareuman HP. Isukna keur nungguan dagangan, HP ulah ngirining. Ulah reuwas barang ningali nomor anu kamanehna di ngaranan Dewa. Ulah lumpat ka tukangeun pasar anu rada tiiseun saacang ngangkat HP-na. Maneh teh saha? Naon maksudna? Tong nipu ka kula warga dewek bisa dilaporkeun ka polisi. Maneh teh nyaho, dewek teh anggota DPR. Deuk sora dina HP, ujug-ujug nyorocos nyarekan. Sanes kitu, hapunten Pak. Abdi ge ieu teh bingung. Suanten Bapak sareng abdi teh aya kusami. Apaan istri Bapak ge henteu tiasa ngabentenkeun. Komo deui pameun teu urang. Tingali we potret abdi dina Facebook. Nami ulah nakula. Saminggu ti harita, Dewa nelpon deui ka ulah. Maneh di Bandungna di mana? Ceuk Dewa. Abdi mah icalan sayuran di pasar Ciroyom, Pak. Kontrak kamar alit di caket pasar. Maneh apal ka wongkon Ciumbuleuit? Oh, muhun. Terang masih kena di Bandung mah. Tah, isukan dewek aya acara di Bandung. Ngendong di Hotel Ibis. Ditungguan di kamar nomor 320 pas sorenya. Oh, muhun, Pak. Diestokeun pisan. Dewa molohok mata simeuteun basa muka pantok kamar hotel. Anu bieu keketrok teh ngajanteng di hareupeunana ukur anggang sameter. Pakaianana mah nya kuleuheu tapi kereutan beungeut, irung, panon, ceuli, malah garis kolot handapeun panon aya ku nyeples. Sok kalebet. Ceuk Dewa bari mere jalan. Asa-asa ulah asup ka kamar. Sababaraha jongjongan, duanana ngaharuleng hareup-hareup dina kursi anu diwatasan ku meja. Cik ningali dampaleungeun. Ceuk Dewa bari mukakeun dampaleungeunna sorangan. Ulah nurut. Duanana beuki ngaharuleng, garis-garis leungeun teh bet sarua nepi ka garis anu laleutikna. Boa urang teh dulur sakembaran. Gerendeng Dewa, Tapi pun biang tos nyaur, abdi mah budak tunggal. tempas ulah. Nya ketang, indung dewek ge kungsi ngadongeng. Dulur dewek mah ngan dua. Ayeuna matuh di Denpasar. Leng ngaharuleng deui sababaraha jongjongan. Ari ngaran teh saha? Ceuk Dewa deui, Ula. Nakula laresna mah. Ngaran oge bet nyambung. Dewek mah ngaran dina ijazah Dewa.
Tapi cek indung ngaran sabarna masa dewa. Sanggeus ngaharuleng anu kasabaraha kalina ulah amitan. Kek aya hiji deui euy kapanasaran dewek. Dewek mah boga tanda nya beuteung. Cek dewa bari ngudar kancing bajuna. Ari maneh boga anu saperti kieu. Saminggu santas panggih di kamar hotel, HP ulah ngerining deui. Ulah reuwas dan nelpon teh ujug-ujug nuding. Dewek asa reuas kareureuhnakeun euy. Si lain kungsi nelpon pamajikan dewek. Naon maksudna? Cek dewa dina HP. Henteu aya maksudna naon, Pak? Nahan nelpon pamajikan dewek. Abdi mah nelpon bapak, mung anu ngangkat geuning istri bapak. Naon maksudna nelpon dewek? Mung panasaran wungkul. Beureun sabaraha detik. Si lain buah kungsi datang ka imah deweknya. Henteu, Pak. Henteu terang alamatna oge. Alamat mah gampang diteangan sia. Di imah dewek kamari leungit perhiasan. Teu pisan-pisan, Pak, wantun sumpah. Beureun deui sabaraha detik. Si lain ngalakukeun naon jeung pamajikan dewek. Cek dewa deui dina telepon. Henteu pisan-pisan, Pak. Surah ulah beuki ngadeg-deg. Lamun si lain datang ka imah, pamajikan dewek pasti nyangka si lain teh dewek. Ampun, Pak, henteu pisan-pisan. Beureun deui sababaraha detik. Si lain kungsi ka perusahaan Freeport-nya. Duh, Kak, Freeport teh naon? Si api-api bodoh. Aya nu ngaku-ngaku ngaran dewek, nganta saham ka Freeport. Si lainnya. Duh, Kak, Pak, henteu terang. Si lain ngabahayakeun euy. Cekrek, HP teh pareum. Ulah ngareka panjang. Isukna ulah kereureuh dina dipan di kamar kontrakan. Aya nu keketrok. Ulah mani ngadeg-deg. Basa dua urang tamu teh ngaku polisi. Ulah dititah meresan barang-barangna sagancangna. Ulah diiringkeun ku dua polisi anu henteu marake seragam. Ulah dibawa ke perumahan tengah sawah di Ciwastra. Ti ayeuna maneh henteu meunang kaluar imah. Kadaharan jeung kabutuhan sejenna bakal aya nu nganteuran. Cek salah saurang polisi. Ampun, Pak. Henteu dagang mah abdi kumaha atuh moal tiasa ngitun artos ka lembur. Maneh angger bari ka lembur mah sabulan sakali. Duit di bahanan sabiasana maneh mawa. Tapi salila di dieu maneh henteu meunang kaluar imah. Salila di lembur oge maneh henteu meunang udar-ider. Cukup ngalongok pamajikan, budak, kolot, terus balik deui ka dieu. Geus diatur segalana di Jakarta. Kitu anu diatur ku dewa. Manehna teh kasieun ulah ngamangpaatkeun sarimbagna keuritan beungeut jeung dedegan tangtungan. Manehna kalengitan perhiasan, pamajikan diheureyan aya nu ngaku-ngaku manehna menta saham ka perusahaan Freeport ngan kasieun dewa wungkul. Mangkaning manehna teh jadi calon kuat ketua PPT alias Partai Paduli Teuing di DPR. Apaan diramekeun bakal jadi ketua umum. Sedengkeun ulah nya mimitina mah siga nu senang henteu kudu susah-susah gawe. Tapi lila-lila mah asa dibui. Hirup teh kawatesan henteu bisa minge. Hirup nyimpe di tengah kota anu rame. Sataun ti harita, dewa unggah barewatangan, manehna kacerek deleg ku KPK keur narima duit panyogok di perusahaan ekspor impor daging munding. Ari pek neretelan, tosogok jeung proyek anu digadabah ku manehna aya welasna. Cenah 3,5 triliun rupiah duit nagara anu dipaok ku dewa. Atuh dewa digebruskeun ka bui. Dewa ceurik da puguh henteu biasa dibui jeung ngabayangkeun yang hareupan pengadilan anu piriweuheun. Teng, manehna inget ka ulah. Hiji peuting dewa dianteur ku kepala rutan ka Bandung, terus ka perumahan di tengah sawah di Ciwastra. Ayeuna tukeuran dewek anu di dieu
jung maneh gantian dewek. Cek dewa, Ula henteu ngarti, tapi nurut basa kepala sipir anu dibayar 100 juta rupiah teh ngawal manehna kana mobil Pajero Sport. Isukna di rutan, Ula ngadeg-deg, basa dilongok ku pamajikan dewa, celengok, dicium pipina kenca katuhu. Papa tenang, ulah ngadeg-deg kieu. Pengacara panghebatna di Indonesia siap ngabela papa. Cek pamajikan dewa. Ula ukur ungeuk jeung ungeuk. Saur sipir, pami urang balik honeymoon deui. Aya bumi di pengkeureun rutan, tapi kedah susurumputan. Wios, sogokanana abis oge. Henteu abis ketan, 30 juta sawengi keur urang mah. Cek pamajikan dewa ngaharewos bari imut. Mungkin sonten mami ngantosan di bumi honeymoon teh nya pah. Keun sipir anu ngatur mah. Ula beuki ngadeg-deg. Pamirsa, rupina mung tiasa sakitu anu biasa kapihatur, kirang langkungna sing kuring mungkin dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.